Mun jelema sangsara sok daek usaha, kunaon usaha hayang beunghar, tah kuduna mah geus beunghar teh kudu nyaah kanu sangsara, tapi naha kajadian sangsara harayang beunghar, geus beunghar poho kanu sangsara. Jalma bodoh daraek sakola, sakola hayang pinter, geus pinter teh kuduna mah ngoncoran jelema bodoh, ieu mah geus pinter ngado nipu kanu bodoh. Rakyat sok nyaralon harayang jadi pejabat, tapi naha geus jadi pejabat api-api poho ka rakyat. Na teu era lamun baroga ilmu ngadon dipareka pasea. Pan ilmu teh kuduna ge alat keur ngadameikeun diri urang jeung diri batur. Ieu mun boga ilmu deregdeg pasea, nu kitu ilmu lain eta mah ego, asa aing pang pinterna, asa aing pang luhurna, asa aing pang benerna, asa aing pang hebatna. Mun ngaran ilmu keun aku ego, hampura ilmu bakal nyasaak hate batur. Well. Nah, boro-boro ngarobah batur, ngarobah diri ge teu bisaeun. Ongkoh subhanallah tapi batur nyen gedong nyeri hulu. Ongkoh subhanallah batur meuli motor atuh gangen. Ongkoh subhanallah batur meuli sawah mun taber. Ongkoh subhanallah batur nyen pila da pae harita keneh atuh. Jadi ternyata subhanallah teh maha suci Gusti Allah samet cangkangna teu dikoreh nepi kana eusina. Sedangkan subhanallah teh lain sebatas bahasana, lain sebatas bibirna, tapi punten subhanallah teh kudu geus bisa miceun panyakit hate, sirik tong aya, geuleuh tong aya, ruji tong aya, cua tong aya, tah kakara subhanallah ngawujud dina akhlakna. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakayit ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwi ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidep duaan anaking sejang ngotretkeun kertegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh amin ya robbal keur mah wayah kieu dibere bahasa kitu katempo harayang hees. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuhuk lembur Bapak Camat Bapak Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang tah jawabanana teh hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana teh hayang hasil.
tamata kuring ge deuk ngawangkong jeung jalma nu mineng pangaosan tah sebenarnya ibu pengajian ai pengajian hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Tah mata ku sakitu ge geus boga pelajaran hirup ngawadul teh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang anu anggang bibir jeung hate ge keur ngawaradul. Mata nu disebut pembohong teh lain batur-batur teuing urang ge sakapeung mah gede wadul. Matak nolol bahasa Sunda cek urang Sunda ulah poho karena purwadaksi poho karena cita-cita mimiti. Mun jelema sangsara sok daek usaha kunaon usaha hayang beunghar tah kuduna mah geus beunghar teh kudu nyaah kanu sangsara tapi naha kajadian sangsara harayang beunghar geus beunghar poho kanu sangsara. Jalma bodoh daraek sakola hayang pinter geus pinter teh kuduna mah ngoncoran jelema bodoh ieu mah geus pinter ngado nipu kanu bodoh. Rakyat sok nyaralon harayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat api-api poho ka rakyat. Tah eta teh ngaranna teh poho kana purwadaksi poho kana cita-cita mimiti. Matak hakikat kahirupan teh di mana atuh ilmu teh tempatna. Ilmu mah kudu cicingna ge dina hate. Lamun ilmu cicing dina hate hampura leuwih luhur ilmu leuwih era dina hirup. Make baju moal alus-alus teuing, make calana moal mahal-mahal teuing, sapatu ge moal mahal. Naha nu dipake ulah leuwih alus batan nu dibere. Mun sodakoh pek gede, mun nu dipake mah biasa we. Ulah ari tiung 2.350, ari wedak make over 3,5, lipstik 3,5, jigana di ibu-ibu mah 3 juta saawak, ai sodakoh rajaban celeketek 5.000. Ta eta teh teu pati hideng teh Pak. Matak lamun ilmu caricingna dina hate al haya'u minal iman bakal era sabab gambaran tina kaimanan. Na teu era lamun baroga ilmu ngadon dipareka pasea. Pan ilmu teh kuduna ge alat keur ngadameikeun diri urang jeung diri batur. Ieu mun boga ilmu deregdeg pasea nu kitu ilmu lain eta mah ego asa aing pang pinterna, asa aing pang luhurna, asa aing pang benerna, asa aing pang hebatna. Mun ngaran ilmu keuna ku ego hampura ilmu bakal nyasaak hate batur. Well. Tah. Keheul atuh da. Matak gerasa wak asupkeun ilmu teh kana hate ulah dina bibir wungkul. Dari dina bibir jeung hate mah hampura sok garade wadul. Pan bege kukuring ditanya, "Ibu pangajian hayang naon?" "Hayang ilmu." Ceuk hatena mah udah lain-lain. Dalamun bener harayang ilmu di dieu ge ustad loba, kiai nakar pasantren deukeut, kantenan ti dieu aya Abu Ya Muhyiddin, tinggal kadinya we. Pan dina rutinan mah geuning di masjid ieu nu datang teh 20, nu 5 api-api ngompol teh. Caritana hayang ilmu. Tah mata ilmu teh ulah samatna bibirna tapi ilmu kudu napal dina jero hatena. Ulah cek bibir subhanallah ari hate kotor dikukut. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah kudu era ngomong subhanallah dina bibir dilekah dilekoh ari hate rudet wae. Maha suci Gusti Allah ari hate kotor berarti eta subhanallah teu matak ngarobah eusi hatena. Boro-boro ngarobah batur ngarobah diri ge teu bisaeun. Ongkoh subhanallah tapi batur nyen gedong nyeri hulu. Ongkoh subhanallah batur meuli motor atuh gangen. Ongkoh subhanallah batur meuli sawah mun taber. Ongkoh subhanallah batur nyen pila da pae harita keneh atuh. Jadi ternyata subhanallah teh maha suci Gusti Allah samet cangkangna teu dikoreh nepi kana eusina. Sedangkan subhanallah teh lain sebatas bahasana, lain sebatas bibirna, tapi punten subhanallah teh kudu geus bisa miceun panyakit hate, sirik tong aya, geuleuh tong aya, ruji tong aya, cua tong aya, tah kakara subhanallah ngawujud dina akhlakna. Wow. Rada kasinirannya. Caritana ngomong alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi sifat ria dikukut. Ongkoh kabeh puji anu Allah ari urang asa kapuji wae dina hirup. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan dah hayang ditanya kunaon jiga nu tunduh tahajud geus 40 PT eureun-eureun. Nah riabet aya padahal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun kabeh puji nu Allah justru urang dipuji batur kudu era bisi eueuh pujieun.
Mun urang dihargaan ku batur kudu era bisi eueuh hargaeun, mun urang dihormat batur kudu era bisi eueuh hormateun. Sabab panyakit hate nu apal iwal ti dirina, batur muji sabenerna keur katipu ku cangkangna. Waduh, geunah kades oge unguk-ungeukan. Pak Kades gagah gaya lahirna hatena mah leneng jadi kades teh. Situ percaya tah. Bapak hajat cangkangna gairah bagja eusi hatena mah abdi mah apal eusi hatena matak nu hajat mah kurang lamun gumujeng ge teu pati babara katakan jiga ibu pan ibu mah bari teu baroga duit tapi seuri tarari. Nah ari bapak hajat teu seuri-seuri acan heuh da loba duit ge poe ieu geus loba bayareun atuh. Son kudu dibayar, background kudu dibayar, kaasup ngadatangkeunana gerhana ge cangkang nama bisa wae dipulas diwarni ngan hatena mah punten nu leuwih apal goreng patutna diri adalah dirina. Matak urang di ajenan batur kudu rada era bisi eueuh ajenan batur. Da wajar ari jelema hareupeun umum so ieu mah teh. Dilentang dilentong dilekah dilekoh rengkah jeung rengkuh wajar ibu wajar. Cangkangna eusi hatena mah cantang tuh buktina pan loba jelema nu hararayang jadi pejabat ka rakyat nepi ka deukeut abring-abringan ka rakyat ibu bapak lamun abdi jadi insyaallah mana ayeuna hasilna demi rakyat pidatona demi rakyat teh kanyataan mah rakyat ngap-ngapan teu boga beas ge si eta aya nulungan pret cangkangna alus teh Pak eusi nama cantang tuh bener kalah we paribasa demi rakyat insyaallah bosan aing manggadenge pidato nu gelo teh manehna mah batuk saeutik ka Singapura berobat ge da loba duit coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit nya ka mana ruangan eueuh peda nu sangsara nu datangna meureun euy pidatona kumaha alus pidatona jentre kabeh rakyat satuju heug cenah urang jadikeun geus jadi rakyat hayang panggih les ka alam gaib. Tah mata kuring ge adalah penceramah hampura keeng jadi penceramah lain anugerah tapi musibah. Nah mah jeung musibah ulah alus omongan tapi goreng kalakuan ari ngomong ulah pasea ka batur ternyata loba keneh ustad jadi bobotoh tukang pasea. Aduh keheul aing era disebut ustad teh sabatas disebut Pak Ustad nenek gerhana ngagebeg Pak nama geus ngagebeg kuring leuwih nyaho kana hate kuring pan ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud cing sok ngacung di Sumedang aya nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad nu ngalaman bareuh da eta mah lain tahajud da rupina mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad warasatul anbiya pewaris nabi penta jamna dibikeun moal alus suudon eta ti mimiti nu ngomong nepi nu ngadenge dawuh nu balek gitu. Lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun nah ibu teu sadar ibu teh geus lalajo ka gorengan kuring geus lalajo kasalahan kuring gerasok teu leuman kana awak sorangan mun ibu boga barang nu alus dipenta ayeuna keneh ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jalema pedit mah teu kudu silih omongkeun matak lamun rek ngukur kasalahan tong coba ngukur kasalahan batur urang ge boga kasalahan nu sarupa ngan batur mah nemrak nyieun salahna tah ieu mah lain nemrak pinter munian sehingga we ku batur teh disebut geulis cenah ibu mah geulis teh nampa beungeutna da aya skincare di lipstik odorono blush on ongko sifat dielak dielik geulis tah nu leuwih apal geulisna ibu adalah salakina tapak budukna ge 70 salaki nu apal. Aduh tuh matak urang di ajenan batur dihargaan batur ulah waka gumede asa aing dihargaan malahan mah ulah hayang dihargaan nah bisi urang eueuh hargaeun
Sabab pertanyaan anak lain saha urang hareupeun ibu, saha kuring hareupeun bapak, tapi balik pertanyaan anak saha urang hareupeun Allah. Tah didinya mah berat Pak. Bapak polisi gagah gaya newak penjahat lu dengeun jeung wanieun. Tapi bapak polisi gak aya makhluk nu paling dipikasieun saha pamajikan. Aya penjahat sieun angkat tangan, penjahat sieuneun. Da bapak polisi mah memang tugasna ngamankeun negara. Tapi datang we ka imahna dihoak ku pamajikan, telat balik teh, dangadak-ngadak. Iwal ieu tah nu teu keung ku pamajikan, teu ieu. Sugan saca ngobuuk kuring keung teu. Nama gejeng teu can boga. Ukur sesebutan hirup. Matak lamun ilmu geus napal dina hate, naon nu dibaca teh da ngawujud atuh. Di mana wujudna eta ilmu? Dina akhlakna. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, pan alhamdulillah teh alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak kasakolakeun alhamdulillah, gaji gede. Kudu sadar tina alhamdulillah teh kudu nubuh kasadaran hirup hate hirupkeun yen urang teh jelema beunghar mah kudu mere lain dibere tapi naha kanyataan nu beunghar harayang BLT. Aduh tah eta keprok teh nu can kabere teh ieu mah beunghar geus menang BLT nyebutna rejeki anak soleh. Sing hidang lain hak urang mah dahar 3 kali, baju gonta-ganti, imah gedong sigrong, motor boga, mobil aya, sawah lega, tuluy menang BLT, na teu era. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT, hampura engke balik ti dieu bebeja ka salaki, Pak bener ceramahna, kaharti pisan ku hate, urang teh lain hakna 800.000 BLT kesra, urang bagikeun ka fakir miskin, tah eta nu beunghar nu sanyana. Tak ieu teh sabenerna mah Pak Kades nu hayang pidato kitu teh ngan sieunun teu dipilih deui atuh. Tuh. Jadi ternyata urang teh teu akur Pak jeung nu dibaca teh. Lekoh maca Qur'ana tuturkeun kudu lekoh budi jeung basana, ngarah Qur'an katempo bentukna, lain rengkolna, lain hurufna, lain kitabna, tapi lekoh budi basana nembongkeun lekoh maca ayat Qur'ana. Ulah lekoh maca Qur'an tapi lekoh goreng hate ka baturna. Tak kuring mah hayang nanya ai pangeran ibu saha. Pan kete di akhirat teh bakal ditanya man robuka saha pangeran anjeun, deuk ngajawab naon ibu? Saha pangeran anjeun? Allah, ibu sok ngabohong. Sok ngaku mengpengker pengajian, ngaku sok ngaku. Dan nyebutkeun henteu ge teu percaya demi Allah. Osok ngawaduh. Osok pedit. Osok sombong. Ai pangeran ibu saha? Allah nu mana nu nitah eta? Gening urang nyebut Allah teh teu wawuh kana parentahna, teu wawuh kana panyarekna, matak aing ngomong nyebutkeun pangeran adalah Allah, tapi naha adigung aya di urang, sombong aya di urang, rudet hate aya di urang, pedit aya di urang, teu balik aya di urang, Allah nu mana nu nitah kitu. Cinta ka Nabi Muhammad. Naon buktina? Monya aya cinta ka Nabi Muhammad, yatim teu dahar diantep, tetangga susah diantep, jompo teu boga imah diantep, haben we ngandalkeun camat jeung kades. Umat Islam teh boga dalil infak, umat Islam boga dalil sedekah. Mun aya jompo 5 can boga imah berarti nyieun 5 kali 50 250 juta. Ieu umat Islam di dieu naker, matak naon lamun rareongan atuh gotong royong. Der nyieun imah keur jompo di dinya Islam bakal kaciri wujudna. Aduh, genah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah genah teh. Mata kuwujudkeun. Pancek bahasa Sumedang keneh ari ilmu teh ngajirimna diri, ngajenisna rasa, ngawujudna bentuk. Ngajirim dina dirina bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Ngajirim dina diri bakal boga sifat welas jeung asih. Kasasama teu waleh ngahargaan jeung dulur teu waleh akur, tara amok sanajan batur salah, tuh welas asih eta. Ieu mah bismillah dibaraca, amok aya, geuleuh aya, rujit aya, cua aya, ngewa aya, ngahina batur aya. Jadi bismillah teh karek sambat bibirna can nepi kana eusi hate sanyana. Narada ngahuleng. Keuna meureunnya.
tuh matak wujudkeun atuh ngajirim dina diri ngajinis dina rasa jadilah da ngaji teh kudu ngajinis dina rasana ngahiji dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang heueuh jadi jelema mah kudu daek silih tulung jeung tinulungan antara urang jeung urang ulah egois teuing hirup rasana jadi suci maka disebut teh kolbun salimun hatena teh jadi bersih titipan ku Allah teh harta tah lamun jelema alus hate bari dititipan harta yatim bakal katulung miskin kabantu jompo bakal dipanggieunkeun imahna naon sababna harta cicing di jelema nu alus eusi hatena nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor sombong deuk pengajian teh kongkorong ge papanjang-panjang digebaikeun harebosan kata tangga bari sidik tetangga teh boga perhiasan ieu teh 40 gram ti caroge kumaha cek tetangga kumaha sia kudu era hirup teh era da gedong sigrong tapi eueuh nu nganjang da era atuh Pak ari gedong sigrong tapi eueuh nu nganjang tah kudu era kunaon batur mu nganjang padahal imahna gedong loba jelema kabita ku gedong tapi nah hase itu teu nganjang lain teu kabita ku gedongna tapi nu gablek gedongna haseum pamatuk kahartos miskin imana butut bari kubilik tapi loba nu nganjangna nah tempo jalma nu bogana atuh matak jalma mah gumantung eusi hatena tina hate nu alus beungeutna ge bakal alus ucapanna ge bakal alus akhlakna ge bakal alus di dinya bagaikan madu boro-boro kolot budak leutik milu resep hatena goreng omonganna goreng beungeutna ge goreng patrawalik pait well gerasok wujudkeun ibu di jarilbab heg wujudkeun kana akhlak era jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki keneh denge era ari jilbab ngaguyupuk tapi popolotot ka salaki era ari jilbab ngaguyupuk tapi teu kaur batur nyeun kagorengan bibir galing ngagogoreng batur teu eraeun eta ku jilbabna berarti di jilbab samet sirahna can di jilbab eusi hate sabenerna tempo bapak-bapak ngareret ka ibu hakan kerasa sababongan manusia aya alam cangkang aya alam eusi aya lahir aya batin aya kurung aya kuring ieu mah kurung ti luhur Sosa Pramut ti handap Saiful Dampal teh kurung cing atuh gerak tepung jeung kuringna matak cekolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung korong panungan korong leutik rujit mincinit ngan pika geuleuheun Pak dangdan setekar kebok make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung da teh sudi ngadeuketan padahal bedak mahal lipstik mahal da eta atuh tina irung tak kitu cabak bisi aya teh naon eta korong mun dina ibadah mah panyakit ria teh leutik panyakit ria teh ngan tahajud eueuh pahalaan salat eueuh pahalaan maca Quran eueuh pahalaan pangajian eueuh pahalaan naha aya ria asa kapuji sedengkeun puji nu Allah seolah-olah direbut ku awak urang ada ceramah kieu mah hampura kasindiran sarareda kalakuan sararea atuh bener matak hirup anu alus innallaha ma'ana hirupna teh bareng jeung Allah Pak jadi jalma nu alus mah hirup bareng jeung Allah nah ibu nyangka jalma salatna jeung Allah da acan nah bapak nyangka jalma ka masjid jeung Allah acan nah ibu nyangka ceramahna gerhana jeung Allah acan nah kuring nyangka ibu pengajian ka dieu jeung Allah acan sedengkeun pahala bakal beunang teh innallaha ma'ana lamun sagala ibadahna jeung Allah ieu pengajian nah jeung Allah nyao isuk we ayakeun deui pangajian tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah loba kieu tuh geus kajawab berarti ieu pangajian jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok ari ieu nana gerhana ceramahna nah jeung Allah ulah wara percaya Bapak ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal geus 2 kali sudona mending baralik ka itu penyakit hate kuat ngaweled gitu mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit Pak musyrik tak kuring teh naha mangeran ka Allah ongkoh kana duit ongkoh mata kuring mendatang ka dieu demi Allah teu diniatan deuk neangan duit akhirat nu utama atuh
Nah jika nu teu percaya teh. Pak Kades asli Pak Camat, iya mah akhirat utama. Naon duit? Beak. Ngan ingat hukum alam, jalma nu nyokot akhirat, dunya nuturkeun. Jalma nu nyokot dunya, akhirat pegat, dunya cantang tu benang. Matak mending nyokot akhirat, bandungan ke beres ceramah, dus menang, amplop menang, nuturkeun eta geuning. Atau kumaha cenah Cep lamun teu dibayar wios. Oh wios. Mangga wios. Ridho make demi Allah beus teu yakin, demi Allah ridho. Ngan kuring deuk nanya, ari son dibayar teu? Ari ieu background dibayar teu? Tanaha urang henteu atuh. Nya son dibayar, background dibayar, urang henteu, adil eta ngaranna? Henteu, sedengkeun ieu teh nagara Indonesia. Indonesia teh falsafana Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ieu teh rakyat Indonesia, urang mah lain minta bayaran, minta keadilan. Cek bapak-bapak rada gelo. Asli. Bapak teh macul. Dek melak pare, belut datang. Tong kabebe nyokeun ku belut. Macul we tuluykeun ngan belut menang cokot. Kuring teh ceramah tujuan teh akhirat. Ngan lamun duit aya jamret. Da duit mah belut. Kardos. Kan mah ada urang mau ngomongkeun belut eta. Hate Pak. Mata Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca, tong nanya batur. Tanya we hate sorangan. Lamun Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca, tanya hate sorangan. Mun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, pangnuduhkeun kana nagerhana ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Bener? Piceun sifat ngewa geuleuh rujit teh piceun. Komo sifat panasan mah ripuh. Batur meuli kongkorong panas, meuli manehna ge sarua, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da kongkorong tinala jada ladang COD atuh. Anu peang geuning warnana teh. Geranya nempohan. Nah naonan Pak. Hirup sangsara tarima kana kasangsaraan, dijil sabar, hirup beunghar narima kana kabeungharan, dikil bager. Tuh nu beunghar bager nu sangsara sabar, ibadah duanan. Ya nu beunghar panasan atuh da. Nu beunghar ge sarua lamun panasan mah ripuh. Imah hiji hayang dua, sertifikat imah kabangkeun. Nyieun imah jadi dua, mobil hiji hayang dua, BPKB kabangkeun. Hareupeun batur gaya imah dua, mobil dua, toong geus sisirah. 2 tahun ge eueuh buuk teh rabeng lieur setoran wungkul. Matak hirup manusia kudu bisa narimakeun. Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah, salat nah jeung Allah santang tuh. Kalau bakeneh beres salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, berarti salat lain jeung Allah jeung adigung jeung sombong nu kitu mah. Mana salat tu jeung Allah teh mana? Lamun bener bapak jeung kuring salat jeung Allah kudu ngawujud dina perbuatan. Hiji sod, 2 lam, 3 ta. Sod sidkul qauli, jelema salat mah bakal alus ucapanana. 2 lam layunul qalbi, bakal leuleus isi hatena. 3 ta tarku ma'asi, bakal ninggalkeun kadorakaanana. Kuring nanya, "Bu aing ngomongkeun batur dosa?" Sok sing tarik, ngomongkeun batur dosa. Nuding batur dosa. Ngagibah kagorengan batur dosa. Nah atuh teu eureun. Gening salat urang teh can bisa nyegah eta kana karesep. Sedengkeun fungsina salat tanha anil fahsya iwal munkar, nyegah perbuatan keji jeung munkar. Boro-boro bab keji na munkar wae aya kene dina awak. Bener. Duh rada ngahuleng rumasa beurnya. Matak hirup teh kudu bareng jeung Allah. Sifat niron karena sifat Allah ari Allah seberiji ngan hiji kul huwallahu ahad. Allah teh ngan hiji, jadi lamun teu niron sifat Allah ai bapa deuk niron sifat saha sedengkeun Allah ngan hiji. Ayo gerak tinggal niron karena sifat Allah.
Ari sifat Allah asmaul husna, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin nepi ka ya Sobur ya Rahman ya Rahim. Allah teh maha welas maha asih niron kana sifat anjeunna. Ari Allah mah boga maha, urang meleungitkeun maha, da urang mah makhluk. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah beda jeung makhlukna. Allah boga rohma, maha Rahman maha Rahim, maha welas maha asih, maka manusia kudu boga sifat welasan asihan jeung deudeuhan. Allah boga sifat Al-Ghaffar, Al-Ghaffar teh maha panghampura. Sagede-gede dosa ibu, satebalik-tebalikna dosa bapak. Tenang pak, nama kejeng tenang. Aya nu lebih gede tibatan dosa urang, panghampura Allah lebih badag katimbang dosa manusia. Well, panghampura Allah teh lebih gede tibatan dosa. Matak jelema nu loba dosa, ulah eureun istighfar. Sabab dosa jadi pangampunan Allah lebih deket ka jelema nu loba dosa tapi sadar ku dosana katimbang jelema ahli ibadah tapi sombong ku ibadahna. Wow, geuleuh atuh da. Keun sugane arasup kana hatenya. Jadi latihan geura sok balik ti teh latihan, ilmu teh kudu robah. Nu robah teh lain tiung jeung baju, tah tina ilmu teh nu robah teh eusi hate. Ari tiung gararanti, ari baju gararanti, ari hate teh ganti-ganti. Naon beda jeung bebengok orai? Pan orai ge ganti kulit ngan teu ganti ngaran. Ganti kulitna ganti ngan teu ganti ngaran, anger we orai. Ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti ustad, ari hate rudet jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea boga harta pedit, kokolot ngantep, ngaji nu kitu, ngaji prek. Robah si hate bisi ibu goreng ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkep. Aya. Tangke salaki bakal nanya, "Kunaon ai mamah uih ngaos jadi lebay?" Oh, tobat. Ieu mah ladang pengajian teh nu robah teh tiung baju, Senin kudu bodas kabeh, Salasa kudu hejo, nganyuk hejo kabeh, kuat jiga pengajian partai. Kamis borom kabeh, Sabtu ungu kabeh, cek salaki teh riren ngaos teh mamah, naha lieur kana hulu haben melian baju. Ladang ngaji nu kudu robah adalah hetiah eusi hate. Naha make jeung kudu robah eusi hate, al qalbun malikun. Hate adalah raja. Tah anggota awak urang teh butuh pemimpin ngaranna eusi hate. Ari hatena rudat nya rudat we. Kajeun pangajian mineng, kajeun ka masjid lekat air rudat mah rudat we. Matak hate nu utama teh Pak, hate. Bener ya? Hirup bareng jeung Allah, nurutan sifat Allah. Al-Ghaffar, Al-Ghaffar teh maha panghampura, ta urang ge kudu asak hampura ka saha? Kanu cua, kanu rujit, kanu ngewa, kanu geuleuh, kanu keumeuh. Batur geuleuh ka urang, rujit ka urang, cua ka urang, bae. Saban-saban manusia moal resep kabeh, moal ngewa kabeh, nu resep jeung nu ngewa, hukum alam itu bakal terjadi. Nana gerhana aya nu resep bisa jadi, aya nu ngewa bisa jadi, atuh kumaha kanu resep paduli teuing, kanu ngewa kumaha manehna nepi ka modar ge paduli. Teu urusan, Pak. Bener? Sahebat-hebatna jalma lamun disinggarepan ku jalma nu kotor hate keukeuh moal kapake. Seperti ibu we baheula di parfum tara, di wedak tara, lamun sare teh segala dipake geuning. Pak kutet maklum gadis baheula dek sare jeung salaki teh keung bapak ngadon morongkol bari sieun nempo salaki teh otak dibakutet ku sarung make jaket ongko disarudum ongko tapi naha anakan berarti sahebat-hebatna baju ibu dibakutet ngaran-ngaran lalaki bogoh dikoreh. Ayeuna geus kolot sok tataranjang ibu sare hareupeun salaki kumaha cek salaki di calana ngewa asuk angin aing nu lieur. Hate geus berubah Pak. Bener nya cobaan we nini engke kulem uulutun tong di baju kumaha cek salaki asup angin nini naha leungit hatena leungit nafsuna ilang bogohna ngalamun mangarora keneh ulah coba-coba bisi riab anak artina hate pages berubah patak saban-saban manusia hampura. Pak Kades alus mingpina alus ka rakyat aktif karena pengajian hadir cek saha eta cek jelema nu alus hate bagja euy boga kades kuat aktif kieu cek saha cek nu alus hate des kumaha cek goreng hate yah moal terek nyalon deui. Pak Camat sumping karena pengajian hadir kanu maot sumping
sabab diutus ku Pak Doni sebagai Bupati Sumedang. Cek nu alus hate bagja euy Pak Camat. Nepi ka karaya teh deukeut cek saha eta? Cek nu alus hate Pak Camat. Kumaha cek nu kotor hate? Yah, moal terek nyalon dewan. Jadi geus panjang ngeurepan jelema nu kotor hate, geus tong jadi pikiran antep. Sabab kahirupan manusia sakapeung sok pae hate. Ali bin Abi Thalib pernah nyarita, cirina jelema nu pae hatena gampang narima kagorengan, hese narima kaalusan. Cicing. Ciri jalma nu pae hatena gampang narima kagorengan, hese narima kaalusan. Kuring nanya ka ibu, "Bu, lamun salaki ibu dihina batur amak teu?" Budak ibu dihina batur amak teu? Duit ibu 10.000 dina meja dipaok ku anak batur amak teu? Geus sidik eta kagorengan babari asupnya kana hate. Tapi ngong adan subuh nah ibu juga leos kacai make mau kena dekul salat. Sok jawab sok. Ternyata urang teh pae hate kana kagorengan babari asup, tapi naha kana kaalusan kuat hese dina asupna. Lalajo dangdut di jam 8 sampai ke jam 5 nago kajeun beuteung ku kurubukan mah karasa. Cek salaki hayu mah wih rame keneh. Na pangajian karek sajam setengah heuy hayang mantong. Ieu hate kunaon hate Pak? Matak datangna ilmu lain dek ngomean batur, tapi ilmu teh tah omean eusi hate luhur ilmuna goreng eusi hatena teu saeutik jelema luhur ilmu tapi luhur oge kasombongan ku ilmuna. Wow. Aduh, bener ya? Alatif Allah teh maha lembut. Sing lalembut hate teh. Pan Allah alatif, aya alatif teh maha lembut. Wiridkeun di masjid, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Naon hartina maha lembut? Penta ka anjeunna, ya Allah, anjeun maha lembut, lembutkeun hate abdi. Ieu mah di masjid ya latif, datang ka imah nyarekan salaki, molor wae bebengok salaki eta ya latif. Kuat teu kaciri wujud ya latif teh. Kudu era ku piit bapak teh. Kudu era bapak ku piit. Piit nyeun sayang, tuluy ngenog, borosot anakan, leos piit neangan pare, kecok-kecok teu neuna teuling, piit balik jam 8 di paraban anakna 4 eta ku inung piit jeung bapak piit, dipikir ku kuring ieu piit saha nu nitah maraban anak. Boga sifat naon eta piit? Boga sifat nyaah. Tuh. Hartos. Hayam ngenog tuluy megar aya meureun 8 mah cokot ku bapak anak hayam 2 diudag ku inung hayam. Kunaon eta hayam bet ngudag bapak padahal bapak teh gede leuwih ti hayam, tapi hayam wanian Pak ngabintih bapak artina teuneng ludeung punyaah kanu ngaran anak. Nah ari jelema bobogohan dikawinhan teu pelenung beteungna borosot budak salaki eueuh Allah loba kajadian budak dina walungan, loba kajadian budak na wadah runtah, loba kajadian budak hareupeun masjid, loba kajadian orok dipikeun dina kardus eleh ku piit, eleh ku bebengok hayam. Kahartos nari hayam naon agama nanya. Ari hayam naon agamana Pak? Bogaeun agama hayam henteu, tapi eta naluri hayam kanu ngaran anak seperti kitu. Urang komo boga agama Islam nepi ka tega. Sehingga bener cek Nabi hiji waktu Islam teh tinggal ngaranna. Heueuh pan ayeuna teh Islam teh tinggal ngaran. Ari agama Islam tapi nu lapar diantep, yatim diantep, imah jompo diarantep. Padahal Islam mah rahmatan lil alamin, kudu jadi rahmat keur saantero alam. Boro-boro kanu jauh nu deukeut kita katulungan, ayeuna mah boro-boro manu jauh nu deukeut ge diarantep. Keuna ieu teh. Syukur we. Utak ari hirup teh kudu gede ka hayang. Sok atuh hirup teh bareng jeung Allah nurutan sifat Gusti. Kan ku kolot baheula mah geus diciptakeun budaya naon cing Pak? Budaya wayang golek. Matak Semar boga kuncung 720, 7 jeung 2 teh 8. Kadang-kadang Semar kuncungna 810, 8 jeung hiji teh 8. Kadang-kadang Semar kuncungna 630, 6 jeung 3
Artina semar teh 88 mibanda sifat Allah matak semar mah nyaahan asihan dedehan asa kampura lembut hatena nulung nu butuh nalang nu susah matak dina wayang pang rame-ramena pang resep-resepna semar nah bijaksana. Matak pada di Mulyadi nalika deuk nyalon make kuncung jiga urang kieu teh. Ayeuna diikat sate ku ikat suna pan barang bang seplak pada baheula mah pada di Mulyadi deuk nyalon teh kieu. Eta teh gambaran kuncung semar teh. Rek nempokeun nyaah asih deudeuh asa kampura jeung lembut hate. Mata Bandungan semar nyaahan, asihan, deudeuhan. Bener. Ai dorna paling rujit lamun dorna geus datang. Ai dorna pejabat dorna teh. Leungeunna ge make tasbe, bajuna ge baju raja, tapi biwir bengo. Nah, besok ngadu domba batur teh. Matak besok ngadu domba batur sing bengo sia. Keheul bapak kadorna. Keheul, rujit kadorna. Rujit. Tapi nalika dorna geus ngadukeun cepot jeung Arjuna, nepi ka Arjuna maehan si cepot, beres ngawayang. Abah Asep Sunarya isukna beres ngadalang, dituna eta dorna dina peti, dibuka. Bajuna ruksak diganti. Cetna peang, dicet deui. Artina naon, Pak? Bapak tong ngewa kadorna kuno bogana mah diomean. Bapak tong ngewa ka jelema ahli maksiat, tong ngewa ka jelema tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tong ngewa. Nah, aya proses Allah bisa-bisa diomean ku Gusti Allah na. Tah ibu ge bisi hayang diomean gampang. Sok teh tuluykeun bawel teh tuluykeun. Saban nu ngaliwat omongkeun ka salaki popolotot pek. Tenang Pak, tenang. Aya proses Allah dek ngomean ka ibu. Kunaon prosesna? Bere weh barusuh jeung nyeri huntu. Teu bisa ngomongkeun batur. Matak bener panyakit teh fungsina ngeureunkeun manusia tina doraka. Dieureunkeun ku ustad ngamek nyebut fanatik, disiniran ku ajengan ngamuk mung deui pangajian, celak weh panyakit tina huntuna, bareuh genggerongna, teu bisa neuleuh acan kakara ya Allah. Bener teh. Leungeun tutunyuk ka salaki teh kieu we pan pangulah-ulah darenge teuing pan pangulah-ulahna teh awewe tutunyuk ka salaki teh teu meunang teh ieu kieu dicarek teh ku salaki ulah kitu-kitu teuing mah bah paduli teuing bere we ku Allah tanagana leungitkeun ieu leungeun tanagana dicabut pan jadi kieu sok geus kieu daek tutunyuk ngan piraku Allah teh deuk mere kitu mata kurang kudu sadar tuluy-tuluyan wala tamutunna illa wa antum kudu sadar Pak. Heeh ya. Lamun bener ibu hirup jeung Allah narima kaputusan Allah narima kahayang Gusti kahayang ibu jeung kahayang Allah kira-kira alus mana alus kahayang Allah da kahayang urang mah pabaliut atuh. Lamun hajat kahayang Allah mah gampang panganten lalaki aya panganten istri aya wali aya saksi aya ijab kabul angeus Pak 5 juta beres udah hayang dangdut tah nah kahayang Allah gitu dangdut mah kahayang urang matang ke bubar hajat jebleh boga hutang tong nuding Allah kahayang urang matak teh saeutik geuning joget dina bajidor bubar hajat jebleh di masjid pas ditanya ceuk cinta kunaon kamari joget enak curik kieu cenah bubar hajat gede hutang takdir Allah dituding geura kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul kunaon ku Allah lain ku Allah talung tik heula awak urang bisi ibu goreng adat da lalaki teh hayang awewe teh nu matak ngageunahkeun kana eusi hatena. Iya masalah kita usaha 2 poe eta omongan si Bagong molor wae salaki mana disebut Bagong rek ngeunah kumaha ceuk salaki naon nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama Bagong bapa Bagong ari abdi anak begu sajang ragrag talak budak korban rumah tangga hancur kakara takdir Allah lamun ibu rek cicing dina takdir lain kitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah ka hiji kaum kecuali eta kaum geus hayang dirobahna. Matak bebeja ka anjeunna geura robah hirup. Geura sok robah ama ka salah kita lain ku bagong-bagongan wirid atuh geura sok.
Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal tenang lamun hate ngait ka pangeran. Jadi amek ibu ka salaki wiridan. Latihannya kemun amek ka salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amek kene jengut engko yasin. Ngamek salaki moal nu aya ge ngadonangkeup bari maca ayat kursi. Dari sangkana jurig cai asup. Gebrok ku salaki dibere 2 juta, tinggal tangkep, sodaqallahul adzim. Geus moal ayanya nu kitu. Tarima keputusan Allah. Wayahna awak ibu, teh ieu awak ibu geus tong dirobah, tarima we. Tong nyieun halis sanggeus boga halis, tong nyieun panon sanggeus boga panon, tong nyieun irung sanggeus boga irung, tong nyieun awak sanggeus boga awak, tinggal nampak manusia mah. Halis geus alus, antep. Da moal matak ngecepat sagede hileud atuh. Dirobah pan kerok, ganti ku patlot, balik ti dieu leungit hiji. Bulu panon ku Allah mah geus dialuskeun dibere ponok, pan ngeunah bulu panon-ponok mah tuh kucap kicep ge hampang tuh. Ieu mah teu narima eluk-eluk ka luhur, meuli 400.000 eta nempo urang kuat jiga nu berat kicep. Balik ti dieu marawa motor galebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah. Lain Allah dudut bulu panon. Tinggal narima nama jeung kudu riweuh. Nyata mamah teu klop awak teh kunaon genut bae. Cirina alus parab. Lamun ibu hayang begang antep salaki cenah salingkuh geura sok. Moal teu begung jeung peot. Cirina satia teteh lalaki teh matak alus parab jeung nu kaduana salaki loba ngelehan. Jadi cirina salaki ngarti teh mun ieu keur bawel celemeng teh kumaha we Umar bin Khattab tara ngalawan. Umar mah keun we antep cenah bawelna. Ditanya ku tetangga Umar naha teu ngalawan. Pagawean awewe leuwih berat batan pagawean kuring. Nu nyangu adalah pamajikan, nu ngurus budak pamajikan, ngepel pamajikan, nilepan baju pamajikan, nyeusehan pamajikan. Karek bawel sakitu mah anggap we curhat. Meni asa haroream ceramah kieu asa mangmeunangkeun. Eta juga keprok anu garoreng adat mah dengekeun. Ieu mah ngomongkeun Umar bin Khattab. Bawel celembeng lak-lak dasar bebeakan pamajikan Umar bawel ka Umar. Ditanya ku tatanggana naha teu ngalawan setan wae ku anjeun sieun. Nah anjeun kuat keung ku pamajikan lain bab keung kuring mahargaan pagawean pamajikan leuwih bangga batan pagawean salah. Kunaon bapak-bapak juga rai geundeuk rai pias. Di dieu kudu wujud. Nyata genut bae. Mun dipoto teh tong nyangeyeng kieu. Cing teh kunaon ibu dipoto nyangigir hayang katempo langsing eta teh penipu. Ai dina foto langsing ai diajak panggih meber. Enggeus urang mah tarimakeun teu kudu riweuh. Dan nu penting mah sehat lain. Geus teu kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Narima kaputusan Gusti. Pak, ayeuna gerhana jadi penceramah, ya keputusan saha? Gerasa pikir, dalam lain keputusan Allah moal mungkin jadi penceramah. Beungeut kieu, di kopiah henteu, gamis boro-boro, sugan tasbih di cekelan henteu, tapi kun payakun cek Allah anjeun kudu jadi penceramah, nepi ieu ka Sumedang. Ayeuna kades cobaan, udeng sing badag, gamis sing angsar, sorban cekelan, da moal aya nu ngulem atuh. Nu aya ge cek warga, aduh Pak Kades anyar tobat. Jadi takdir mah hampura, lain dina bajuna Pak, tapi takdir mah aya dina kun fayakun Gusti Allah. Matak manusia mah tinggal narima selesai. Matak hirup tong sok banding-banding takdir urang jeung takdir batur bisi panas ku kamajuan batur. Nah euy batur maju ari urang henteu tah mimiti bintik-bintik panyakit. Kuring sirik teu ka panganten teu. Padahal panganten teh Yosua sabaraha tahun? 26 tuh bagja 26 geus kawin 40 acan wae. Panas hate teu henteu. 20 genep bari polisi meuna bidan bidan. Naon atuh? Akbid akper naon?
Bapak polisi ngengengkeun istri itu. Iya Ustad, aduh. Ku hese-hese teuing des. Belenyeng ka Sumedang rencana dek neangan jodoh. Da can kapanggih wae. Naha saban pangajian nini badi hareup teh. Cing ke deui mah atuh sing ngalalarti ngarah menang jodoh nu geulis pantes dihareup nini bae di ditu gitu. Lain ieu mah red kadinya kolot unggul, red kadinya kolot unggul Heukeun we. Da ikhtiar mah kurang kumaha ikhtiar, usaha mah kurang kumaha usaha, aikun payakun takdirna acan. Matak tong ngabisani. Komo aya aki-aki ngabisani. Ira cenah rek nyusul lain habeun cenah mah di nikah ngabisani tah. Hate mah hayang nonyok. Ngan da piraku kolot ditonyok ku urang. Nya cing teh bah doakeun we abdi. Oh cenah buru-buru lain kitu wae. Nyeri tah bah. Ngah sabar we abdi teh. Ngan Allah ngajawab isukna ayo nu maot tatangga keur dikuburkeun. Bah iraha cing teh rek nyusul ngadek tah ka urang euy. Takdir lain ngarencana manusia, takdir mah kun payakun Allah nu boga. Mata hirup tong ngabandungan maju na batur, anguran hirup kumaha carana urang maju jiga hate keur mah bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak teh. Keur mah sangsara sombong komo beunghar moal teu adigung gede Pak. Anger hate prosesna. Bener? Kita percaya tah. Rumah tangga neng hayang sakinah mawadah warohmah anger we butuh jawaban. Hayang beunghar ge jawabanana getol usaha Pak. Hayang beunghar ngalamun unggal poe eta mah ngalamun jadi jelema beunghar Ibu. Sedengkeun ieu ge nu rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah. Pan ibu ge sok ngadoakeun nyai sing sakinah sing mawadah sing warahmah bari manehna ge carinul panonna teh bati pasea teh. Ternyata sakinah mawadah teh can aya jalur perkuliahanana, can aya tempat ahlina, kajian ustad, kajian kiai. Sakinah itu hese. Mata loba nu gagal rumah tangga teh kunaon teh. Mata naon atuh modalna hayang sakinah mawadah sugan kageulisan lain. Geulis mah relatif 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gomelis, 2 cementil, 3 pak kusut, 4 awut-awutan. Boga budak 5 pudeg-deg awak ngabekahan. Kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki mana lakop kana tabeng da kaseredgeun ban. Geulis henteu. Lamun lalaki neangan karena geulisna geus rujad, geus ruksak, narek neangan deui awewe sejen. Hamur atuh. Lain Pak, lain karena geulis. Dan utama mah lain geulis raraina, lain geulis awakna tah, utama mah geulis eusi hatena. Keur naon geulis aya di toel saeutik ngajedog wah. Lalaki teh bengek atuh. Geulis heueuh. Skincare dipake ngan tiap malam Salasa di toel nyegag mah cecing tararunuh. Anger nu kudu geulis mah eusi hatena. Situ percaya. Sugan karena harta dah lain. Harta nu beunghar teh kolot aya budak nama anger ti nol deui. Lain rumah tangga teh lain karena harta lain. Dan nu paling hese mah lain bab harta, bab tenangna hate. Matak nu sangsara nu tenang hate mah Pak. Nu sangsara mah teu kudu aya rona. Nah eueuh paokeun. Pak Kades ngarona cek nu beunghar saya Pak Kades program teh nya kudu ngarona cek Bapak polisi saya Pak Kades coba cek nu miskin teu kudu cing teh nah abah mah jeung teu kudu ngarona nu aya di imah ge coek ku jongjon teuing eta nu sangsara nu beunghar riweuh lamun usum tuyul nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapeulkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup coba nu miskin nyieun tolak bala teu. Nah, pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blus we. Nu beunghar ngagoler dina kursi karelek tibra jam 11 ditejeh ku pamajikan pahudang. Nah, motor tuh kuncina keur kulem tibra kaganggu Pak. Motor encan diasupkeun. Coba nu miskin. Dina samaksa heulai tibra nepi ka subuh.
Nah teu hariwang boga naon si eta nu beunghar barang dahar ge apik 4 sehat 5 sempurna kegenep kudu cuci mulut apel beureum apel hejo sakali ngahuap ratusan ribu nu miskin mah 4 sehat 5 seubeuh genep terab jag we nu miskin nu ududna ge tara eureun gaplek we aya paru-paru eueuh coba nu beunghar riren ngarokok sieun paru-paru sieun tutup umur pertanyaan anak lamun sieun ku udud iraha malaikat mebes kana ji samsu matak sok Pak udud di kadinya lah eueuh kakeung geuning matak harta lain jadi alat Pak geulis lain harta lain sugan pelet dia tong palercaya teuing kana pelet-pelet tah jagona pelet eleh ku polisi mah guguru kakidul sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulia kaken indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lah camenterangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak saja jalan 7 poe kudu nyengir tibatan payu ngadon enu ngadagor belanjang deui kawetan aki-aki nu merena Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurif sajagat aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha il nah cing teh bah menta pelet kata kalah tita Idul Adha cing teh kedah dikumahakeun ieu teh bah jampekeun cenah kana cai sabaraha kali gumantung wedal teh wedal jumaah naktu genep niupan cai genep kali Pak cing teh seblokeun heueuh cenah kaburuan awewe nepi ka Bogo ngarah kalengkahan jam 4 ngintip awewe ceborkeun ku kuring teh pan budak awewe Sumedang jeung di Cimaung sarua we kebluk nini nama balabiri nyeusuan jeung mah wadah matak nepi ka detik ayeuna teh nu bogoheun teh nini da eta cai peletna kalengkahan ku si eta lol deui di bejaan wadal naon jumaah sae jumaah mah cai atuh neangan jodoh kudu rebo nah cai jeung rebo alus pan ari cai jeung daun teh hade dipelakeun kana taneuh babari jadi cing teh kumaha lamun kahujanan banjir kabeh lamun urusan jodoh diukur ku eta nu paling hariwang Salasa jeung Salasa seuneu jeung seuneu dihijikeun pasea ngaduruk masjid tah Jumaah jeung Jumaah bahaya cai jeung cai palebah teu boga beas jebleh dua nanah ampura lain kubab eta kunaon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mere kaalusan dina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah terjadi alusna rumah tangga yufaqihu fidin dua nana ngartina agama pamajikan apal tugasna salaki ge apal tugasna caricing dina tugas masing-masing sakinah bakal terjadi otak teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki da ieu mah teu diizinan ge paduli dek arisan ternyata arisan temannya ngagemol kakak jeung KTP ternyata arisan teh ngariung ngadon bikin perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina limaan 2 teu kabayar nu 3 kokotetengan kata tangga nah arisan jadi MBK nah anak gerhana apal pernah ngeclok kuat kudu nangtung heula geuning dipingpin kudu make saragam bodas jeung hideung eupan pernah nginjem jeung ece nges gugu masalaki sabab pamajikan teh tugasna iza amartaha atau atka di mana dititah ku salaki patuh di mana dicare ku salaki montong sok jadi pi omongan teh tah lamun teu cicingna tugas eta ulah mah entong sok we mah siap boro-boro urusan ka pasar ka pasir dek puasa wae bebe jaka salaki Pak enjing abdi bade saum naon mah saum sunat teu kengeng montong daripada kerbuka salaki ongkek saking ku penting lalaki di kehidupan ibu mata kudu apal gawe jeung tugas pamajikan ngarah tetep renggenep sakinah ngarana dina rumah tangga idza amartaha atau atka idza nadorta ilaiha sarotka direret masket ditembos sono imut lucu ngagelenyu someah darede alus budi hade basa ibu teh kudu resep dangdan ngan gelisna keur saha tak ieu aduh ieu kayung yun marani heula di make up heula di blush on heula sifat heula baju milih nu alus ka mana Bu pangaosan datang ka imah daster merengkel deui atuh
Ternyata urang mah dangdan teh keur batur geuning Pak, nya ngareupan salaki mah kitu we. Malahan medek daek heung teu kajeun cer kitu. Ieu teh lah awewe teh kudu baroga tugas di dinya tempatna cicingna. Maka lalaki tugasna merena pakoh lahir, merena pakoh batin. Mata kolot baheula nyieun budaya ngaranna sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Nyebat asma ning pangeran. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil. Simpen di manah nu jembar. Ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan. Teu aya anu meredi. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban. Aduh. Saha itu? Saha nu bieu? Bapak hajat, aduh, Pak hajat. Oh da abdi mah urang Sunda boga rasa jeung rumasa dibere duit ceuk rasa atau tak berarti abdi kudu rumasana abdi deuk ngadoakeun sing sehat panjang milik rezeki panjang yuswa barokah sagala-galana ngan ceuk istrina nah abdi teh didoakeun can mere. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepi tuh hareangeun didoakeun ieu simpen pasian jalan eta rek mere simpen di manah nu jembah. Ieu mah abahna bah oh sing sehat abahnya hapunten abdi aduh abah sing sehat panjang yuswa barokah parak milik deket rezeki ngan ceuk panganten acan naha abdi atuh dah ngadoana urang mah kanu mere nya panganten ai teu mere mah sok ngadoa sorangan. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyobada kalah badami badanaan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin engke we didoakeun dikumkeun simpen di manah nu jembar. Ayeuna 300 ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan. Teu aya anu sok Pak buru kaburu amin teu aya anu meredi. Gaduh sabriji wargi Bapak hajat seueur aya opat tina opat sabaraha urang nu geus ka dieu moal tak iya barabargi nanya Run turun jati rahayu manjing walagri walag maatu entong mamah wios era walagri sok buruk mengpeng kabur amin walagri sapapaosna run turun jati rahayu kana dua deui run turun jati rahayu manjing walagri sapapaosna. Ade Astrid Persib bakal juara bakal nabah Ade Astrid moal kieu moal milik berbeda soke bapak ngahariring jika abdi kieu da moal boga moal tamatak tong panas ku milik batur kuring nyanyi kieu teu menta teu naon rabeng jelema nu merenya tah cobaan kades nyanyi kieu moal teu turun des turun gitu sabab beda takdir. Tukang son mana tukang son teh
tukang son nagog tadi pang capek-capekna jadi tukang son teh manggul eta menerkeun mixer ripuh tapi ending akhir pika nyerieun bayaran ustad jeung bayaran tukang son gede kene bayaran ustad padahal ustad mah teu capek-capek teuing tapi tukang son capek tapi naha tukang son teu panas teu dalam tukang son panas mah war babari panas bener ku ustad manehna we gaji gede urang leutik talamun geus panas kitu tuker yuk tukang son sok ceramah abdi jadi tukang son insya Allah dua nana ge ancur ibu son ngabeledug dicok ku abdi nu ceramah bari ngadeg-deg jamaah bubar matak hirup pek gera cicing dina takdirna masih ngarah teu pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curang asli asa genah ceramah kieu nya ngan aya filosofi teh falsafah teh buka jeung baca kolot baheula sok ngaburkeun beas jeung es bonbon tah di dieu papatah kolot baheula ngeunaan rumah tangga sangkan sakinah mawaddah warahmah kunaon kolot baheula ngaburkeun beas ngaburkeun artina salaki teh kudu bisa ngawur ka pamajikan hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikuan imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga geulang aya mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera shopping yeuh duitna raos bu ada yang ngepak raosna ibu bawa kana hate berarti nyaman ibu bawa kana Quran berarti sakinah tah sakinah teh lamun lalaki bener-bener tanggung jawab kanu jadi pemajikan jongjon rumah tangga baeud pamajikan teu ecreug pamajikan loba nyegak pamajikan tong wakan nyalahkeun pamajikan boa-boa urang loba kakurangan aya dititah nyangu heueuh aya beas eueuh narek keusik matak lalaki ku kolot baheula kudu ngawurkeun beas artina lalaki kudu pinter ngawur ka pamajikan lahir kudunyana batin ku agamana teangan salaki teh anu merhatikeun agama ibu mah gera magrib mah gera isya mah ngaos Quran mah sholawatan mah tawasulan mah ngadoa teh tong leutik-leutik teh sing badag atuh ibu duhana salaki ikhtiarna kitu tah awewe teh sedil atuh da kudu ngawur teangan lalaki nu bawel dina agama salat asar pangaosan ngan ieu nu moal kuat dibere salaki gitu pecakan ke ku bapa subuh mah kadenge ceramahna gerhana kamari salat subuh lain morongkol wae moal teu nyegag Pak kumaha aing wae mata kampura bapak dabongan ti Allah nak kitu indung awewe kakara abuka kakara bapak awewe kakara lalaki matak hebatna bapak alusna bapak hampura moal mampu ngalawan kaum ieu Pak tah kaum ieu mah saktina luar biasa di kasaran kalah leuwih kasar di lembutan ngadon ngalonyeng nyogado hayang naon ari maneh teh bener teh Pak jeung awewe mah da kaum misterius atuh bapak nu usaha menang gaji 5 juta bikin kabeh waktu peting mah tak 5 juta kumaha cek ibu nuhun bapana isuk-isuk bapak butuh keur bensin mah 25.000 keur bensin tah gantian ari ibu cager duit nu 5 juta dibikin ka pemajikan nalika bapak butuh keur bensin maka jeung dialungkeun tah gantian tanggal hiji dihitung tah geus sagede kieu hutang maneh ka urang asal lieur matak di dieu lalaki butuh ku ilmu matak rumah tangga tanpa ilmu hancur lalaki nu kudu nepak ngusap dada sing salalabar nying hareupan kaum ieu mah aduh matak lalaki mah boga masalah jeung ibu-ibu 5 menit anggeus atos mah bapak lepat lalaki coba ieu 20 tahun ka tukang dibahas keneh dah lepat baheula ge telat balik teh bager maneh teh eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing jigana teh kartuna teh setiap jaringan ada Telkomsel juga matak urang cek agama sebagai lalaki sobirin sing salalabar nying hareupan pamajikan adatna kitu
Nyata sok baeud wae pamajikan emang mah. Lamun pamajikan baeud tong dibaudan deui Pak. Jeung tong ditanya, nu baeud ditanya ngadon nyegag, kunaon mah baeud? Ku sia. Lamun pamajikan baeud ka bapak tong loba nanya pamajikan, tanya awak urang, aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang? Oh beas kosong, oh duit saeutik, oh lipstik geus disokelan ku bilik, oh wedak dekok tengahna, oh aya kahayang can ketedunan. Bapak wajib minta hampura mah, baeud mamah adat mamah teh bapak nu salah. Palebah mana bapak salahna? Teu bisa nyugemakeun kanu jadi pamajikan, hampura bapak. Aya lalaki nu kitu eueuh? Make jeung eueuh tah. Hiji beren apa ko lahir dunya, dua meren apa ko batin agama, tilu ibu nu kudu bisa narimakeun karena pamere pas salaki deuk leutik tawa deuk gede sing bisa ngamanfaatkeun. Balik salaki ti panyabaan cicing nalawang panto rengkuh ka salaki teh rengkuh. Ieu teh rengkuh. Bapana geuning sumping cokot leungeunna tuluy suntangan. Ngeus suntangan gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata jika nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon nu amis teh budi pamajikan ka salaki beres ngaleueut bawa ka jamban bili bapak teh acan ibak tah ieu odol ieu sabun ieu sikat dekul salaki mandi papageun deui ku ibu ieu sarung ieu koko dengekeun lain api-api nyoro HP teh ai kasindiran teh kitu teh. Ai pelebah lalakina kudu jojorowokan, ai pelebah manehna ya. Tong sok egois teh. Beres dicai ieu sarung, ieu koko, ieu kopiah kebutkeun sajadahna, dekul salaki salat, beres salat rasakeun kacape salaki, kuliwet ibu ka hareup, nyuuh dina lahuna salaki, pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu ceung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sapamajikan can bisa nyobakeun di salaki, ti luhur sausap rambut teh handap seberdapal. Hampura bapak hampura. Tuh kalah kaca corowokan ieu ceramah jero teuing Pak Ustad hampura nama jeung jero teuing mata kieu oge ku henteu manehna teh ku henteu tak komo belah dinya mah henteu pisan nu aya ge salaki datang juga langsung jika jeger meunang duit henteu ceuk salaki teh cing atuh mah ngesang lu atlet keneh jeung lapar jeung hayang nginum kena duit we rumah tangga teu ngalebokan cinta gitu genahkeun heula hate salaki engke ge urusan duit mah nolol sorangan lain rudat wae teh. Jadi tugas ibu narima. Tugas bapak sobirin sing sabar. Sabab rumah tangga teh kolot baheula ngalungkeun deui es bonbon. Ari es bonbon teh pait peuheur lada haseum rumah tangga bakal terjadi. Matak es bonbon teh maknana heuh aya nu pait anu haseum anu lada. Sebonbon tar rumah tangga teh pait peuheur lada haseum bakal karampa ku sararea nahana gerhana apal ta ieu teh korban wungkul ieu da bobogohan jeung rumah tangga mah jauh beda keur bobogohan mah jatuh ti tajong kumaha cek pisalakieun kamu sakit kumaha cek budak awewena iya ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot jatuh ti tajong kalah nolo atuh eta batu eta cokor ulin keur bobogohan bawa motor butut beberek-bekan mogok di jalan didorong kuduaan kumaha nyebutna iindiaan coba geus kolot dibonceng ku motor butut pan ibu ngagajleng dijejak motorna ganti cek aing oge atuh geus aya beda Pak heuh lamun apel naha teu ngarokok CFCC kumaha cek pi pamajikaneun cece abdi heula we ange aduh coba geus kolot naha teu ngarokok beak duit eureun bau belenok deuk sare ongkoh aya beda Pak mata lalaki tong ngarep-ngarep adat ayeuna bakal terjadi moal mungkin ayeuna alusna teh ayeuna dagoan geus 2 tahun ka hareup singana teh datang masing-masing kuat jiga rek ngarekeb atuh apal da tetangga lo nu pasehat lamun keur apel de ada teh manis enggak ada kenapa enggak ada juga teh aja cek lalakina bijaksana teh aja kan manisnya ada di kamu coba geus prung rumah tangga aya teh manis eueuh nak ka mana duit kuat gula wae teu ka bedag bakal aya beda matak rumah tangga ku kolot baheula disimpulkeun dina es bonbon pait peuheur lada haseum bakal karampa sing karuat neng sing karuat komo jeung polisi mah aduh polisi jeung TNI wah rumah tangga kudu karuat we eta naha polisi TNI mah militer tegeug
Dititah perang ke Papua, siap. Dititah ke Israel, siap. Tak kayak gitu, Geranyangu, siap gitu. Teka bayangnya lamun polisi, Geranyangu, acan, prit, ditilang gerak. Halo. Kau mau TNI mah, Geranyangu, siap, 86. Matak talung ka Ustad. Ustad mah bijaksana, mitos nyangu, teu acan abi wiyos, urang puasa we. Matak Ustad mah jarang, wawag awakna seperti TNI, begung we Ustad mah. Nah, narimakeun teuing. Mun polisi, mun TNI, wawag dawag gede sora. Nah, ada atuh keur ngatur negara mah kudu nu kitu. Maunya ya polisi nembak penjahat, tewak. Matak sing karuat nu rumah tangga jeung bapak TNI jeung bapak polisi sing karuat. Mun jeung ustad dijamin kuatna, da ustad mah tuh bijaksana ustad. Kau meureun eta oge. Da teu nyaho. Ngarah urang we payu atuh. Aduh. Jadi ibu narimakeun nyugemakeun hate salaki. Tah nu katiluna nu kaopatna sodikin sing jalujur Pak. Nama jeung kudu jujur, utama hargaan kolot. Kikian teh lain modal anak, tapi modal asli Pak. Kolot mah lungleng atuh. Pengajian rek saha, tukang hias deuk naon, dangdut hayang ti mana, kolot teh. Budak mah kitu we, legedet ka ditu, legedet ka dieu. Aya lieur boro-boro. Matak sing hade kajadi indung, sing alus kanu jadi bapak rumah tangga bakal alus boro-boro bab dunya, bab akhirat alo geus mere kasaha sena ka indung bapak ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantu ridho indung bapak, murka Allah gumantu murkana indung bapak. Karek hayang sakinah mah enteng asal kolot ridhoeun. Matak lamun kolot mah paling teu ridho karek 2 bulan geus burger jeung pasea tahan ulah hayang pasea hareupeun kolot nyerieun hate teh. Tahan. Mata kewadai doa nu paling diijabah adalah doa indung, doa eta kuring mata bapak polisi, bapak TNI bisa jadi polisi, bisa jadi TNI lain karena hebat dirina, lain karena cerdas dirina, tapi aya nu nyurucud cai panon tengah peuting ngadoakeun kana awakna. Nana gerhana bisa sarupa kieu lain karena berhasil kuring, lain karena cerdas kuring, tapi bisa jadi indung jeung bapak kuring ngeclak cai mata ka Gusti Allah sumujud ngadoakeun diri kuring. Matak wajar lamun anaknya kakolot, wajar. Ulah jiga barudak ayeuna dititah ku kolot hese, dititah ku kabogoh babari. Nyai ngomong wadah, engke mama, coba cek kabogohna nanti ketemuan di makam jam 7. Oke. Muni babari eta di makam deuk nanahaon atuh. Nih tegablek modal. Cing atuh pertemuan teh di kafe teh, di rumah makan, mau di makam deuk tahlilan ber. Hargaan indung bapak nyeri we indung bapak, hampura rumah tangga moal balik. Matak ieu mah kuring. Kolot megeningnya kolot barang dahar sate 20 di restoran tara di dahar kabeh 5 dituang 15 dibawa cing teh naha mah dicanak keur maneh di pikiran ayeuna lapar kolot mikiran lapar anak. Aya konca baheula mah zaman konca nu hajat teh. Aya enog siksik jadi 3. Lauk siksik jadi 3. Huluna keur cikal, nu tengah keur panengah, buntut keur bungsu. Berarti manehna teu nuang. Kolot nepi ka ridho eta lapar melaan nu jadi anak, tapi anak ridho teu lapar melaan kolot. Cantang tuh, Pak. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara. Ku indung hiji tapi budak 7 hayang miara kolot nu hiji. Cantang tuh aya carita jeung sejarah. Mata panghade hadena ibadah adalah alus ka indung, alus ka bapak. Panggoreng-goreng doraka adalah goreng ka indung, goreng kanu jadi bapak. Mata lamun hayang hade rumah tangga sumujud ka indung penta doana nyurucur cai panon ku kabunga itu leuwih alus katimbang ceuri kolot ku kawira. Tak adi marek endit-enditan teh hormat ka kolot jeung teh bah. Reka Sumedang, oh sok cenah euy. Nah cenah kamari maneh mawaranginang, Tasik sing teh bah. Ai Dodo, Garut, ai Wajid, Cililin, ayeuna Sumedang, hui jeung tahu bah gitu. Meureun. Sumedangna mana? Cilemu. Wah, cenah bener atuh. Abah rek persiapan cenah moal sare. Nah cing teh moal sare, balik maneh cenah deuk ngahekak we kana tahu jeung
Hui cenah. Oh cing teh sugane doakeun ku Abah sing aya talamun eueuh berarti nu hajat kurang persiapan. Sing hade ka indung, sing hade kanu jadi bapak. Sabab kariduan Allah gumantung kariduan indung bapak. Cing. Pak, di dia aya Pak DKM masjid tuh, Pak. Ah, Pak DKM ka dia. Dek dibere duit. Bilih mik ruksak di masjid teh, Pak. Urang seren kene ka DKM nya. Aduh, Pak DKM. Damang Pak DKM. Apunten abdinya, aduh. Iya nyangakeun artos kanggo kas masjid. Abdi teu hayang ngitung sok sieun gede jadi teu ridho. Tak ieu mah kanggo Pak DKM we ya tuh mangga nyangakeun nya. Sok kanggo Pak DKM, kanggo naon we tos di masjid malah. Nampi bisa. Nya sami-sami pada nuhun nya sing sehat Pak DKM. Aduh. Tah lamun ku cara kieu moal teu harayang jadi DKM da. Da ieu sakadar metode Pak. Metode kuring nyanyi anu hajat mere, kuring nyanyi ibu mere, kuring nyanyi bapak-bapak mere. Ieu mah sakadas metode. Jadi ulah boga goreng hate. Nya ceramah nyanyi di sawer lain kitu maksudna kehead di teh. Lain kitu maksudna mah daripada kuring kudu gelar sorban. Ah geus we ku kitu ge jadi Pak. Tuh. Pan DKM menang untung bisi mik ruksak ta eta artosna. Bisi kenteng semplak ta eta artosna. Bisi rugrug atuh masjid ta eta gantina. Ya tahu hanya sebatas metodologi, hanya sebatas metode. Jadi lain hartina direncana kuring nyanyi tuluy bapak kudu mere lain. Eta mah nu mere syukur nu henteu ka ciri peditna teh. Teu nanaon. Teu jadi masalah. Doakeun Ibu Persib poe isuk main. Bang Kaneng panganten anyar tuluy isuk kudu ngajaga jalan, kudu siap ditinggalkeun. Matak ieu we geunah mah ustad teu kudu ngajaga jalan, yeh sabodo. Doakeun da Persib depan milik kurang Sumedang lin. Milik kurang Bandung meureun ah. Geuning Persib Bandung. Tapi Pak Umuh di Sumedang nya. Bae milik Jawa Barat, abdi ge pan ieu teh bobotoh sajati. Wah, eleh Persib hoream ceramah teh Pak. Mun eleh Persib hoream ceramah teh, matak mudah-mudahan Persib enjing nangtukeun juara pokona. Loh, jadi hat trick aduh 3 kali. Ngan ulah gak salah anu saban geureuh ti kamari ulah milu juara ulah. Kan bapak-bapak teu balik Persib, teu cerog Persib, tak ulah miluan pesta ulah. Cicing we. Hirup mah ulah sok saban geureuh Persib eleh tong digeunggeureurkeun. Naha da urang mah jadi Persib cantang tuh atuh. Sok bapak nyieun kesebelasan RW jeung kades camat ongkoh nyieun 11 jelema tang Persib di Jalak Harupat sok moal teh 3.000 kosong mah tah. Jadi hirup tong loba ngomentar batur da urang ge cantang tuh bisa jigah batur nu penting mah syukuri nikmati Jawa Barat ayeuna boga Persibna boga nu Pak Umuh Muhtar urang Sumedang moga-moga juara. Aduh, atuh teladang pangajian teh ngadoakeun Persib bae nu. Keun si keneng mah keun bae ton ngadoro asorangan lah. Ibu, sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon lain dek ngeusan. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggal anu dipamrih hampuran anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ku Pak Ustad di dia weh. Atos namanya ada. Atos ditutup ku abdi. Dipoto. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka kersana Al Ustad anu parantos masihan tausiahna mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Ka ibu-ibu sateu acan mulih panginten